Lain didenge-denge ku aing barudak eta anu baheula anu ngahujat Padedi nu awewe teh geuning nya, anu rek dijodohkeun jeung si Teko geuning goblok. Ayeuna geus mulai rek ngahujat deui si Koplok eta awewe, anjing aing mah hayang modaran we aing mah nyebutkeun ka Padedi murtad goblok sia mah anjing. Sia nu murtad mah goblok. Hulu we ditiung sia mah anjing. Goblok teh sia mah. Cing baleg ari ngomong teh jadi awewe teh koplok sia teh. Eta tuh da Padedi mah geus penjarakeun we Padedi atuh. Jelema nu kitu mah aing mah najis neuleuna oge anjing teh. Beungeut kos bagong anjing sia mah. Ngomong ka mana wae koplok teh sia. Leuheung lamun jelema beunghar anjing sia teh lah. Koplok teh. Sia teh sarua kos aing jelema biasa koplok. Ningarareuna ngahujat teh si anjing gamanya. Aduh, lamun lain aduh aing lamun aya lain anak jelema ku aing dicacag anjing sia lah.